Aduh, ini beteng itu sekuat itu. Beteng modal dah. Ini ampun sekuat eh. Kahayang teh ulah modal dirinya, nyaho lo bapak pelakan. Tengah manuk ah. Iya, ayah. Ini beteng. Mana ya modal ya? Ah, gitu ah. Ini batur eh. Ah, modal ah. Beres oge ah. Nah, itu cai teh asa bau tai ah. Nah, itu cai teh asa bau tai ih. Buah-buahan modal ya tigirang. Itu nu modal belah di itu. Moal kita si Ucil modal di dinya. Bener ah si Ucil. Baledog. Ucil kalau modal di dinya. Lain di WC. Kalah di sawah. Aduh, ini beteng itu sekuat itu. Beteng modal dah. Ini ampun sekuat eh. Kahayang teh ulah modal dirinya, nyaho lo bapak pelakan. Cil mana yang mana? Geus modal. Baraseuh kitu. Nah aku naon barasa modal? Ih, paedok ngauta, aya geus modal teh. Atuh, ai maneh modal di sawahnya heula atuh ai maneh kageuleuheun batur oge ninggalin nu koneng mah. Maneh rek ka maneh eta ngalamanuknya. Manuk kitu. Can hiji acan itu geus modal heula. Da maneh mah bener pasti nyeri beuteung kebiasaan banyak tamarakan maneh mah cukur orang ge eureunan kana lada gara maneh mah. Ah, cengek kene hiji kieu geus. Oh cengek hiji ngan suukna loba jadi we nyeri beuteung. Ngadol bating ngadar suuk maneh mah. Tuh peuki suuk mah Naon atuh? kacang Tuh kacang jeung suuk teh sarua. Suuk mah can bukaan kacang mah sih bukaan. kacang panjang gitu. Oh kacang panjang mah lain suuk, anu puguh mah maneh nyeri beuteung. Ieu modal tuluy ikeun deui. Ayo wae. Gagal aing. Cecep di mana? Di onangan balik deui geus ka ditu teh urang teh hanak leumpang jauh-jauh balik deui we ka dieu. Nah kunaon make balik deui atuh. Heueuh gaya geus dangdan geranya urang teh amplop teu mawa. Ah, gagal total. Heueuh gagal. Era urang ka ondangan mah meureunnan kan kuno hajat. Nu hajat oge nyadiakeun opieun, inuman dahareun. Urang teu mawa keur mere era harga diri urang dikamanakeun. Mau tara ka mana ieu? Ieu rek kasih suha, aya pigaweun di ditu nu nitah. Wah, masuhan lagi keur di jahe, keur gawe. Kan aya perena. Heeh, atuh aya itu masuhannya jadi wanita karir atunya. Jadi Wanita tuh ti dieu kalian, padaneangan gawe. padaneangan da ayeuna ge utar rek kasih suha teh rek ngabejakeun digawe. Lamun bisa mah poe isuk, Aduh. lamun bisa mah. Jadi wanita bisnis atau namanya wanita karir. Ari mah uta enak mesti leuwih ti ditu rek ka mana? Ah nyarek langsung we balik rek kasih suha heula tapi nya. Nya. Sok Cecep bereskeun heula ieu rek ka undangan mah. Nya. Amplopna bawa. Nya. Ulah sok ngerakeun. Kada hati-hati saya loba duda di ditu teh di kebonna. Kan bae ari borondong mah rudana. Kebiasaan kana berondong nama kumaha dah hese.